وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Ibu-ibu ulah wara acara renti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah nu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Wirehing urang sadar yen urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah kori-koriah mubaligh-mubalighah tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI miwah Bapak Kiai turta santri nu kusim kuring dipihormat guruwaneun pikeun sim kuring ais pangampih pupuh lemur kades kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD miwah RT. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Kali-kali ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang. Jawabanana hayang untung. Kali-kali ibu ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Kali-kali ibu ngobrol jeung nu gering kunaon make jeung ka dokter jawabanana hayang sehat. Sim kuring ge eudeuh nanya ka ibu, ta ieu teh judulna teh pangaosan. Ai sabenerna lamun tukang dagang hayang untung, tukang tani hayang hasil, ai pangaosan hayang naon? Heeh, bisi hayang panggih jeung urang. Ecek ibu, pangaosan teh hayang menang ilmu. Maka orang Ciamis boga papagah kolot baheula yen urang teh ulah poho kana Purwadaksi. Poho kana Purwadaksi teh poho kana cita-cita mimiti. Lamun jelema sangsara daraek usaha cita-cita hayang beunghar tapi naha geus beunghar sok mopohokeun nu sangsara. Rakyat sok nyararon hayang jadi pejabat tapi naha geus jadi pejabat sok mopohokeun rakyat. Tah ieu oge pangaosan cenah bejana hayang boga ilmu kade. Da ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Geuning teu saeutik jelema boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna berarti ilmu teu cocok jeung dirina. Well. Da ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang geus baroga ilmu. Kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tah kanyataan mah urang boga ilmu ngan hirup mah poek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud ngan ditoong tina kicep kieu mah kicep bareuki hees. Apal kana tahajud tapi mana amal tahajud. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diarantap berarti karek apal infak sedekah migawe mapan acan. Matak mah jeung urang teh boga ilmu tapi hirup teh poek wae. Sabab nu ngaran ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Boro mah ngoncoran batur, ngoncoran hirup sorangan ge cantang tu bisa tanpa Allah taala. Mata hakikat nu ngaran hirup saha atuh jalma nu bakal meunang cahaya ilmu ngan hiji-hijina jawabanana ge qalbun salimun. Iwal ti jelema nu hate bersih. Lamun jelema beunghar alus hate beuki beunghar beuki bager. Lamun jelema beunghar goreng hate beuki beunghar beuki sombong. Make kongkorong 5 gram kuat jigah 5 kilo. Darah rongko bingol ti dieu nepi ka dieu gigibrig jiga nu setruk. Kata tangga di beja-beja ieu teh 20 gram ti salaki nengang tatangga teu make dreg-deg panas hate kumaha pokna saha nu nanya.
Kernaon harta di kitu-kitu. Matak ilmu ge sarua, lamun ilmu cicing di jelema nu alus hate beuki luhur ilmuna beuki tawado hirupna. Boro-boro mah kolot budak leutik dihargaan, tah pengertian tawado teh boro-boro mah kolot budak leutik dihargaan. Tak ayeuna toong ku ibu budak leutik budak setepak 4 tahun apal Quran teu nyaho hadis boro-boro salat tara ka masjid henteu tapi budak sajam pasea 5 menit pakaleng-kaleng padahal teu apal Quran jeung hadis. Nu kudu era ieu tah. Nyaraho Quran nyaho apal hadis apal ka masjid lekat salat osok boro-boro jeung tatangga jeung baraya pasea ka salaki 7 poe teu beres-beres. Jadi geuning urang teh karek maca Quran can teuleum kana eusina Quran. Nah hari budak teu apal Quran teu apal hadis pasea sajam 5 menit pakaleng-kaleng aya naon di eta budak yuladu alal fitrah aya kasucian dina jiwana. Berarti urang mah geus coplok kasucianana. Heueuh well. Matak ibu teh nu kudu dandanan teh lain beungeut. Tah hate. Da ngageulisan beungeut mah soal babari kulit hideung hayang glowing meuli skincare. Ngan kudu sadar beungeut bodas punuk renge. Jeung nu ngaran-ngaran geulisna awak mah babari ruksak 30 ka handap geulis 30 ka ditu mah geus eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis 2 cumentil 3 pakusut 4 awut-awutan 5 pudeg-deg awak ngabeukahan kaseluruhan nomor hiji bea ku sorangan salah gimana lakop kana tabeng da kaseredkeun init ke kantor desa hayang senam 2 tahun ngeus senam lain kalah beuki langsing kalah beuki meber sababere senam goyobot comro misro liliwetan ongkoh toong salaki batuk ongkoh TBC ongkoh mikiran hutang urut baso. Mata ngeus nu ngaran hirup manusia mah Allah geus ngatur nah urang sok milu ngatur. Bener. Narima we narima awak badag sabodo cirina salaki nyenangkeun. Matak lamun dipoto teh kudu ulah nyangeyeng kieu. Cinta kunaon ibu nyangeyeng arah ka tempo langsing. Deuh dina foto langsing na kieuna jiga drum di jalan. Manggeus hirup mah tarimakeun. Nyata mama kulit hideung mang sabodo nu penting boga salaki. Ditanya teh cinta mang nah kang jeung hideung genah nambah ge genah bangsat ge teu tulus cinta naon urusan bangsat jeung hideung lampu pareum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngaran seuri pugu bangsat ngagajleng asa disampeurkeun huntu eueuh beungeut ternyata aya hikmahna Pak matak nu ngaran hirup punten hirup mah narimakeun ayeuna ibu wayahna awak geus alus tampak halis geus hade antep ieu mah teu narima kerok ganti ku patlot kan teh ngarerepot diri balik ti dieu pasea jeung salaki leungit hiji bulu panon geus alus pan pondok ieu meunah kucap kicip teh tuh hampang da teu narima sambung luk-luk ka luhur atuh nempo urang jiga nu cacingeun kiceup balik ti dieu gelebug angin badag nilep bulu panon teu kusruk kana susukan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon. Hirup manusia mah anu alus teh jelema nu narimakeun batur beungharkeun bae takdirna urang sangsarakeun bae takdirna justru nganyang ka alam akhirat nu beunghar jeung nu miskin kadang-kadang salametkeun nu miskin mah moal ditanya ti mana harta dipake naon mun malaikat nanya ti mana harta dipake naon tinggal ngajawab teu gablek coba keur nu beunghar ti mana harta dipake naon deuk naon jawabanna matak nu baleunghar kudu bager ka nu miskin ngarah si miskin jadi saksina di mana harta dipake naon si miskin lago Gusti abdi saksina hartana dipake nyakolakeun budak abdi Gusti abdi saksina hartana dibikeun ka diri abdi Gusti abdi saksina hartana dipake nyieun imah abdi si miskin jadi balad di dunya nepi ka akhirat ngan hampura lamun anu beunghar pedit wilujeng si miskin jadi musuhna di mana harta dipake naon jawaban sarua dianggep fakir miskin nolol si miskin di surga wadul Gusti dagor babatokna paingan atuh Nabi Muhammad ngadoa miskin teh ieu geuning hikmahna malah mandar anu beunghar jeung nu miskin kajongjonan hirup mah beunang nu miskin teh sieun ku bangsat naha eueuh paokeun coba pakades samutan ngarona cuk nu beunghar sae pakades cuk nu miskin teu nu miskin mah teu nyieun tolak bala nu beunghar mah nyieun tolak bala ustad didatangkeun gambar pedang ayat kursi tapelkeun da lawang panto naon eta tolak bala ngaran naon tuyul teu asup
coba nu miskin nyeun tolak bala imahna henteu pantona ge rujak barang dahar nu beunghar memeh dahar geus mikir restoran mana budget sabaraha deungeuna eudeut jeung naon can dahar geus lieur coba si miskin nu aya dina meja kajeun angeun waluh geus leueur dihakan we nah ada jag-jag ulah coba-coba nuding panyakit kana dahareun sebenarnya penyakit dicipta lain ku dahareun tah geringna hate nu matak ngakibatkeun geringna badan batur nyen gedong juk nyeri hulu batur meuli motor ratug angen batur meuli sawah muntaber batur boga mobil modar urang teh geuning keur disiksa awak teh disiksa kunaon bongan hirup teu narima kana kodok-kodar pangeran lamun jelema geus bisa narimakeun punten ieu nu hadir kabeh ieu teh palsu ieu nu hadir kabeh ribuan jalma nu hadir ieu teh palsu eueuh nu asli cicing ulah maka amak sagelis-gelisna ibu make up dipake blush on ongkoh lipstick komo aya kuring kabita teu nah apal ieu teh palsu wajar dek pangajian make wedak wajar dek kaluar ti imah di lipstick coba di imah daster merengkel mangsa bodoh kaluhurna ge buuk aduh dibakutet ku tali nage tali kabel mundek sare bau kelek huak hieup cek salaki teh nah rada bau bae we daek heung teu kajeun korea mani aing teh coba ka dieu parfum dipake Pak jadi ieu teh palsu lur nana gerhana ceramahna asli palsu dina ceramah jiga nu heueuh nyaah ka fakir nyaah ka miskin nulung nu butuh narang nu susah ibu karek lalajo ceramah kuring can lalajo bageurna kuring bener ieu mah karek ceramah nah lalajo bageurna henteu tinggal naik ka luhur panggung saha we deg DKM sae tad ceramah teh urang teh kudu nyaah ka fakir miskin cek salira pisan pan wayahna we ayeuna mah amplop moal dibikeun cing teh naha DKM heupan cek salira kudu nyaah ka fakir miskin amplop teh urang bagikeun ka fakir miskin kumaha cek kuring lain tah tadi ngomong buah-buah moal datang saha atuh hirup nu asli teh saha ieu teh kuring kikieuan teh ye hayang wawuh heula jeung jelema nu bareng jeung Allah da di tempo-tempo ayeuna mah atuh aduh ampun nu karek bisa teh tiung karek saragam baju karek saragam geuning hate mah teu saragam padahal hareupeun Allah mah naon harti tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam well anu make saragam juga hayang balik kadenya kieu teh hanas cenah urang gagay tiung saragam bisa dibeli baju saragam bisa dibeli tah nyaragamkeun eusi hate nu hese mah awak ngareneng soal enteng tah nu hese mah ngareneng eusina hate ayeuna ibu ngareneng awak nah ngareneng jeung hatena teuing lamun jelema ngareneng awakna ngareneng hatena bakal bisa munian ai batur tapi lamun jelema ngareneng awakna teu ngareneng hatena bubar jadi ngomongkeun batur maneh apal teu deket jeung saha urang jeung si Ece itu bau kelek ai man awak ngareneng tapi hate teu ngareneng ngacacang neangan kagorengan batur termasuk bapak di masjid berjamaah enteng teuing berjamaah di masjid mah tah nu hese mah berjamaah eusi hate bereng ka masjid 100 jelema cantang tuh hatena sarua bener saha tuh nu asli jalma nu asli mah innallaha ma'ana hirupna geus bareng jeung Allah tah eta kakara disebut asli ieu pangajian nah jeung Allah can percaya isuk ayakeun deui pangaosan tempatna di tempat ieu nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon panasaran hayang nempo jelema nu na TikTok tanya kuring eta kitu bebongok maneh ceramah jeung Allah ulah wara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal tuh awakna pangajian hatena mah suudon geuning eta ieu pangaosan beuki lila beuki kacau ari awak pangajian geuning eta hate dijebak kitu mah kacau cek ibu pan lamun kuring teu dibayar datang moal eueuh hiji jelema nu nyebutkeun bade eueuh kabeh ge moal nah kitu hirup lamun kuring nana gerhana ceramah tuluy teu dibayar tuluy kuring teu datang
naon fungsina ayat Quran innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah berarti kuring ceramah lain jeung Allah tapi jeung duit mata kamu serikeun teh tong kabatur awak urang ge nyaga keneh taniat teh bener bawa cek ibu-ibu wios na asep lamun emak bade hajat tuluy bade ngulum salira wios penyangan moal dibayar geus pinuh mata ngajawab bahasa innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah mana jelema tagogeun ka kuring anggap kuring sebagai muridna sok ari karek ngalusan awak mah enteng ngalusan baju babari enteng teuing ibu baju bodas cantang tu bodas jeung hatena heueuh nya rambut gondrong bukan pembohong alus daripada dijas make dasi ari aspal dilalebok hareupeun jelema moal dihargaan rambut gondrong bukan pembohong teh rambut gondrong nempo gondrongna tapi hareupeun alma nempo bersih hatena matak naon hartina saragam dalamun ibu marake saragam salaki nu bakal jadi musuh Senin kudu bodas nganyu bodas kabeh salah sahejo hejo kabeh rebo beureum kabeh kemis ungu kabeh cek salaki teu ka mana ngaos eureun kumaha cek ibu pan ka panci sia mah kafir mah kejeung nyarek pangaosan lain bab kafir jangar hulu meulian baju euy ukuran pengajian teh punten ulah hanya sebatas bajuna tapi ukuran pengajian kudu nepi ka jero hatena minimal beres ngaji aya robah sifat hirup nu pedit jadi bager nu kedul jadi daek nu goreng jeung dulur jadi akur nu sok pasea jeung tatangga jadi tara edeuh kasalaki goreng balik ti dieu tangkep aya cek salaki teh kunaon mah uing ngaos jadi lebah oh tobat kumaha isukna cek salaki ngaos deui enjing nah bapana resep eta kana isi hatena mun teu robah-robah pangajian minang habene kieu dibere 50 beng mehikeun nenek cek salaki teh eureun ngaji teh haben kieu selain teu tobat-tobat tina duit jeung ibu teh kudu sieun deui ulah loba kieu ka salaki teh da salaki mah tanggung jawab atuh pasti bakal merena katimbang dipaksa dek leutik manfaatkeun leutikna dek gede syukur ku gedena beres ieu mah beng mehikeun naon tungtung hirup teh hese nilep teh pan maot bakieu sarana ge kusabab dosan loba kieu ka salaki ngajepret deui untung RT pinter nyokot 5.000 teu neuna leungeunna juk nilep sorangan teh tapi bapak oge ulah ngarasa senang beda ibu-ibu di kitu-kitu bapak oge geus boga pemajikan tong Sabtu angtoong ka awewe sejen nah ibu-ibu bari ngarenet ke belah ditu geus boga salaki nikmati nu aya tempo nu aya tong sok lalajo nu batur keur naon alus ge nu batur mending goreng anu urang bu ini mah tumpah tempo kono saja na teu keung ka tungtung maot hese peureum anu maot mah dikitukeun dahi peureum kusabab cunihin di dunyana kieu sabelah sia teh ternyata urang teh hirup teh keur nyamar Pak wujud-wujud manusia jirim-jirim jelema tapi eusi hate walau-walau mata bahasana hirup bareng jeung Allah teh nu mana lamun hirup bareng jeung Allah sifatna bakal niron sifat Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Rajak ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit eungap euy aduh nepi ka ya Sabur ya Rahman ya Rahim Allah teh Maha Welas Maha Asih mana buktina dihargaanana ibu lain ibu nu berharga tapi Allah nutupan kagorengan ibu dihargaanana gerhana lain karena kuring berharga tapi Allah munian kagorengan kuring coba lamun ku Allah dibongkar saha urang sanyana cantang tu manusia aya harga bener ku Rahman Rahim Allah nutupan aib manusia nah ari manusia nyokelan aib manusia ari si eta makhluk di mana nya nepi ka renyem bibir teu ngomongkeun batur sapoe teh yey Allah mamunian kagorengan manusia si eta mah ngabongkar kagorengan manusia teu sadar urang disebut hamba Allah ternyata eusi hate ngagugu nafsu alah geunah ieu ceramah loba nu ungeuk teh demi Allah tuh kubelah ditu teuing kunaon
Allah boga sifat Al-Ghafar, Al-Ghafar maha pengampun. Cing atuh tapelkeun dina awak urang teu kudu asa kampura, kanu ijid, kanu rujit, kanu cua, kanu ngewa, kanu geuleuh, kanu keumeuh. Apa nabi mah bisa seuri, kanu baeud mere, kanu pedit nanya kanu tara. Nabi cing da urang teh atuh umat nabi nuturkeun eta geras. Ieu mah batur amek ngadon diontrong, RT nu rugi. Peupeus gelas anu RT, meja rajat anu RT, dameikeun ku RT, RT ngahuleng nah neangan duitkeun ngagantian gelas. Tong sok ngaririweuh batur. Batur baeud atuh urang seuri, batur pedit atuh urang mere, batur tarananya atuh urang nu nanya. Nah da teu rugi. Ieu mah ngadon sarwana. Tah bapak oge kitu nyingeurepan pamajikan, pamajikan baeud, punten, lamun pamajikan baeud tong loba ditanya, sok nyegag. Kunaon mah baeud, ku sia tuh cek urang teh. Jadi piomongeun. Mending nanya awak sorangan aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang geura toong padaringan geus kosong beasna geura toong lipstik geus dicokelan ku bilik geura toong wedak geus dekok tengahna bapak jadi sadar cokot duit 1 juta mah tong baeud wae ta aya acis 2 juta langsung panangkep lain teh tadi ieu mah kaum ibu-ibu mah pak hayangna teh dikitu-kitu padahal kuring ceramah teh eta patoy jeung hate teh hararayang da hayang memepeg deui mata kahirupan innallaha ma'ana sifatna kudu sifat Allah da urang mah atuh ngaku hamba Allah ai kalakuan hamba nafsu jadi teuing nu mana ieu teh hamba Allah teh bener ibu lamun cicing jeung hamba Allah keputusan kudu keputusan Allah bobogohan jeung nu kasep paribeunghar ai jadi jeung nu petot tarima da Allah mah terbaik mereka ibu Allah teh maha uninga kana kaayaan hete ibu can sanggup lamun dibere nu kasep paribeunghar hiji bakal galak timuru 2 WA loba dipariksa telat datang bakal dicarekan awet rajet naha kasep beunghar galak timuru pamajikan coba jeung nu petot deuk balik heug henteu kajeun kapangih WA na sayang-sayangan jeung batur dijungjun jor kawin jeung itu jor aya hikmah di balik eta bah coba jeung nu kasep bari beunghar ini kamu deuk meuli tiung denai baju denai HP Oppo kurumuy budak parawan rag-rag lipstikna dicopot ku salaki ibu neng ieu lipstik kumaha ceuk itu nuhun bapak kumaha ceuk bapak sami-sami mah bade denai sami mah bade sapatu sami mah eudeuh moal balanya teh lin rungsing sami tah pertanyaan ari ibu da mah jadi aya hikmah Allah teh maha uninga kana kaayaan hate urang matak tanya kunaon urang teu beunghar heuh sangsara wae loba ngaledek batur komo beunghar moal teu nipu batur kunaon urang hirup bet bodoh teu pinter-pinter keur bodoh wae ngewaan ka batur komo pinter moal teu ngaleuyak batur tangtukeun ti ayeuna eusi hate nu sanyana bener da Allah milihna manusa teh gumantung eta manusa milihna Allah teukeul atuh da matak nu beunghar teh kudu nyaah ka nu miskin dan nu miskin mah gede jasana aya nu maot pangheula nyokot pacul nyieun kuburan si miskin aya nu maot nyokot pasaran si miskin tahlil si miskin matak lamun di dieu aya nu beunghar nu akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan manusia mah tong goreng jeung batur da urang mah butuh ku bener teh Pak manusia tong goreng jeung batur da urang teh butuh ku ibu make tiung menang saha baju menang saha imah menang saha ngalahirkeun ditulungan saha ibu hamil ku saha ku salaki make jeung ku batur tah ieu pangajian nu picapekeun ke balik ti dieu salaki bakal nanya naon tadi make jeung hamil ku batur palingan budak nu kadua beda irungna ku salaki lain ku batur matak gerajieun alasan naon alasan urang make jeung kudu ngewa ka batur da iwal ti jelema nu kotor hate aya geuleuh ka batur peda batur boga imah urang acan jeung ngewa peda batur boga TV alus urang acan jeung ngewa eta mah ngaranna kotor hate panas baranan jelema nu panas baranan sabenerna keur nyieun neraka dina awakna sorangan sabeyo ibu rumah tangga awut-awutan jadi rana ngora-ngora budak jadi korban nah nu dituding Allah terlalu dolim urang nuding Allah lain Allah nu salah ibu nu goreng adat da salaki ge moal miceun ka pamajikan nu alus adatna ieu mah yai mun ngamuk ka salaki lah dasar bebeakan si bagong
Untung salakina pinter naon mana nyebut bagong berarti sabab penting aing hees jeung bikangna. Beuki ngamuk, Pak. Kumaha ceuk anak, mamah bagong bapak bagong, ari abdi ya anak begu saja. Rag-rag talak budak korban tapi nahan nu dituding Allah, padahal lain Allah nu salah, kalakuan urang nu garore. Coba lamun hirup jeung Allah, rumah tangga jeung Allah, ibu ama kasalaki tinggal wiridan, taros we ka pimpinan pondok pesantren. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub, hate bakal jongjon lamun hate nyaring jeung pangeran. Amak ibu kasalaki wirid tagogeun beungeut ibu kana beungeut salaki. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Amak keneh cekek Yasin. Pan salaki teh bari nangkep bari maca ayat kursi. Dari sangkana jurig cai nu asup. Gebro duit 2 juta cawel ku ibu sadaqallahul azim. Mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana, ha? Yang panggil mata kampuranya kuring bajuna baju biasa, celana biasa, ngomong ke kuring ngomong biasa, sabab nana gerhana manusia biasa lain manusia luar biasa. Mata kuring datang ke dia teu kudu kopro da kala asar diadukeun jeung japati biasa teu kudu biasa we teu kudu riweuh palebah mana kuring biasa kuring teh manusia sarua jeung ibu bener salah osok daek kedul osok, alus goreng osok, salah bener osok, mata kuring tarawani nyaritakeun salah batur, da kuring ge osok salah jiga batur, geura eureun nyaritakeun kedul batur, da ibu ge sok kedul jiga batur, geura eureun nyaritakeun goreng batur, da ibu ge osok goreng jiga batur, ngan batur menemrak urang mabuni. Ditutupan ka gorengan urang mah putiung. Ditutupan ka gorengan urang kusuk tangausan. Eusina mah dipesek ku Allah taala, wallahu a'lam. Mata hirup ukur disebut nana gerhana cenah ustad araream disebut lagi tak pupus tuh aya ustad pupus geus we nana gerhana selesai teu kudu ngake ustad nah era talung kana jadi tukang ojek jeg datang motor manehna nyupiran urang naik bayar 10.000 sidik gawena ngojek ustad naon gawena da ustad jeung kiai mah jeung ustad gawena ge warasatul anbiya pewaris para nabi beuki era Pak urang disebut ustad teh disebut pewaris nabi ai nabi ngawariskeun naon tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud cing ngacung aya teh di dieu nu baru sampean ladang tahajud deh lamun di dieu aya nu bareus lain tahajud asam urat Nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun nana gerhana cenah ustad penta jamna dibikeun moal 2 kali suudona beginilah ya ceramah bagi daroraka mending baralik ke ditu tah ragrag ke kuring teh kana kebiasaan jadi kuring teh manusia biasa sarua jeung ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal sesama jelema pedih tong sok silih omongkeun ieu teh kuring teh keur nyumput dina gelar disebut ustad disebut kiai gelar hareupeun Allah wallahu a'lam matak tong sok legeng ku disebut batur bener sakieu atuh Pak nu baleunghar maruk teu palsu heh bener mah tah diomongkeun ge nu beunghar teh palsu ibu deuk menikmati hirup kumaha lamun jelema beunghar gaulna jeung jelema nu leuwih imah hiji hayang 2 sertifikatna kabangkeun mobil hiji hayang 2 BPKB-na kabangkeun hareupeun manusia imah 2 mobil 2 gaya toong geus sisirana ngebul tiap bulan setoran. Jadi aslina urang teh saha atuh? Aslina urang mah disebut hamba Allah, lamun bener hamba Allah, hirup ge kudu bareng jeung Gusti Allah. Jalma salat ge cantang tuh jeung Allah, cantang tuh. Jalma salat cantang tuh jeung Allah. Mana bukti eta bubar salat melak canggengna kelek asa aing mah salatna berarti jeung Allah, jeung sombong. Maca Quran nah jeung Allah cantang tuh. Jalma maca Quran jeung Allah lakoh maca Qur'ana kudu lakoh budi jeung basana nah lakoh maca Quran tapi lakoh ngahina batur dititah ku saha kitu ah kumaha lamun urang nyerenteng samira kahalangan mana anu hirupna ibadahna jeung Allah teh mana jalma maca Quran lakoh maca Quran alus kudu ngan kudu lakoh budi jeung basa ulah lakoh maca Quran tapi lakoh ngahina baturna atuh bro kahartos sabab Islam teh kadirian tina 4 syariat
torekat, hakikat, makrifat. Quran ge opat, lapad, makna, matan, maknawi. Awak ibu ge opat, taneuh, cai, angin, seuneu. Alam dunya ge opat, kidul, kaler, kulon. Gerasok bongkar nu opat. Ibu memeh ibu guguru kabatur, guguru heula kana awak sorangan. Mintin cenah manusia teh diciptakeun tina saripati taneuh, angapa tina taneuh. Taneuh diidek, dileyek, digeuleuhan, dikemeuhan, dirujitan, dicuaan, dingewaan. Aya taneuh dendam. Oh, halodo 2 tahun, nolol hujan sapoe, jukut hejo deui, tutut nyampak deui, belut aya deui, tukang tani seuri deui. Padahal halodo 2 tahun, nolol hujan sapoe, tapi taneuh teu dendam. Matak lamun di dieu lingkungan ieu aya jelema dendaman, meureunan si eta mah taneuh sengketa. Komo nu haseum beungeut ya motrot tadi ditanya teh kuat kunyem jigana taneuh kuburan. Tah lamun ieu rame kieu taneuh pasar. Taneuh cai ngocor ti luhur ka handap, penet ku ibu, dipenet eta cai naik ka luhur, dipenet deui rembes ka handap, dipenet deui dupa. Naon simbol manusia seperti cai, ngaran-ngaran cai nyieun kahadean ulah kahalangan kudu ngewa, nyieun kahadean tong dumeh batu resep, sabab wajar lamun manusia aya nu resep jeung aya nu ngewa. Ka awak ibu aya nu resep, aya nu ngewa, aya. Teu kumaha antap kumaha ceuk maranehanana. Nana gerhana aya nu resep, aya nu ngewa, pasti. Kumaha teu lamun dieu nu lalajo aya nu resep pek, aya nu ngewa sabodo. Ternyata urang mengewa ka maneh teh tong hadir mantog. Da ceuk agama mah tong diheulakeun ku karesep, tong diheulakeun ku ngewa. Jelema anu diheulakeun ku karesep ngomong goreng jadi alus, da resep. Jelema diheulakeun ku kangewa ngomong alus ge bakal goreng, da ngewa. Matak hibatna manusia tong diheulakeun ku karesep, tong diheulakeun ku kangewa. Be aja, biasa-biasa. Datang urang ilmu karom nana gerhana arela teuing. Ilmu karom teh yang mulia, banyak yang mulia. Aduh salat subuh kaburangan. Jadi ulah tutudinganan dina kaalusan lah. Nu leuwih apal gorengna kuring wati awak kuring. Nu leuwih apal alusna kuring wati diri kuring. Jadi batur ngomong alus ka kuring lain kuring nu alus si eta teh apaleun bolohona kuring. Ibarat ibu buka salaki karek 2 bulan, "Wal aya cara ge jujur beh ti karep da can kapanggih wadulna." Pan aya nama karaosnya. Sandio atuh dah. Tuh. Mata kahirupan jelema nu alus hate al haya'u minal iman. Era teh bagian tina iman. Era duit loba ari yatim diantel, era gedong sigrung tapi nu nganyang, era sawah lega tapi batur teu kabantuan. Era pangaosan minang tapi ti robah-robah, isin osok ceramah tapi pagawean garoreng. Era disebut haji tapi rentenir. Sing baroga ka era al haya'u minal iman. Nu kadua, lamun jelema geus boga prinsip hirupna geus era, maka ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Nu dibacana teh 2 rupa, hiji ayat Allah Quran ngaranna, 2 ayat Allah nu tercipta alam dunia disebutna. Matak lahir we sakola, keur naon sakola? Di pasantren maca Quran, di sakola maca alam. Pek baca alam. Quran baca. Jelema pinter maca Quran, teu bisa maca alam, na agama alus ngan ekonomi seuseuh. Jelema pinter maca alam, ngan Quran teu pati bisa, beunghar ngan sombong. Matak 2 rupa ke umat Islam, Quran buka, alam baca. Tah, hayu urang maca alam. Kali-kali ibu teh ngareneng jeung hayam. Baca hayam. Hayam direret ku juru panon tapi manfaat luar biasa. Buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, tikotokna keur aduk, tulangna apaan ieu kaum sebelah. Kabeh eta hayam manfaat, sagelis-gelisna ibu enjing-enjing ngenog teuneun nog ibu di warung batur. Bangkrut. Eleh urang sakadar ku hayam. Aya deui ayat nu paling peuheur kadengena, ulaika kal an'am balduhum adol. Manusia nu ngagugu hawa nafsu leuwih atah adol tibatan sato, ngareneng jeung doma. Doma kencarkeun paling nyokot daun sampe, tapi manusia nu ngencar daunna didudut, sampeuna dirabut, beutina diala, pagarna dileklek, nu bogana dikadek. Matak jalma nu ngagugu hawa nafsu, hukumna leuwih atah adol tibatan sato. Bener?
sapi sok baca sapi diloloh ku huut bijil cai susu sakalena malas 1000 ibu tuang nu hade-hade pipis kalengan teu payu hangseur nu aya matak manusia berharga hareupeun Allah teh lamun hirup geus jeung Allah ari hayang berharga ari hirup jeung nafsu mah leuwih atah adol tibatan sata tangkal kawung baca akarna ku ibu godog tina sagelas jadi setengah gelas ternyata pencegah penyakit ginjal naik kana tangkal aya ruyung kawung beh dituna dipake sasak di jero kawung aya aci ngaranna aci kawung naik kana leungeuna disopak ku bapa bijil lahang bijil peueut bijil wedang bijil gula antep tong disopak bijil cangkaleng luhurna nyere dipake sapu nyere daunna dipake janur naon nu teu manfaat tina tatangkal iya jelema aduh ngagugu nafsu kasalahan batur omongkeun popolotot matak Allah teh nyieun panyakit lain kana sato tapi Allah nyieun panyakit ka manusia kunaon sok nyeri huntu bongan dibere cager ngocobrot ngomongkeun batur mending nyeri huntu sia teh ngarah cagu kunaon make jeung aya panyakit budeg heuda sia teh mah dibere cager ge pake ngagosip coba dibere budeg yuk ngobrol jeung nu budeg capek kunaon dibere lolong dan ditempo dipake dibere cekas oke kalah kana pebujur artis atuh ayo geus lolong mapan ya Allah buka deui abdi janji moal nempo bujur eta geuleuh bapak-bapak amak wae ka pamajikan mus-mus jejeb kana boboko habek kana termos ibu sing sabar nyengeurepan salaki galaknya engke ge ku Allah dieureunkeun di mana geus lempangna kieu tah tinggal asongan bujur ibu sok jejeb moal teu jebleh mata hirup manusia Allah nyiptakeun panyakit supaya manusia eureun reureuh tina kadorakaan tong kalangsu teuing hirup bener nyarane kana harta aya beakna nyarane kana pangkat aya eureunna nyarane kana viral ya viral nyarane kana viral aya redupna nyarane ka salaki aya mautna ibu deuk nyarane ka saha lamun lain ka Allah taala nu langgeng abadi salawasna ibu nyarane ka salaki maot teh salaki aduh loba jelema stres lantaran ditinggalkeun ku salaki pan teh nyape-nyape maneh teh nya salaki eueuh nya stres deuk saha nu ngubarang coba lamun berpikir ieu salaki maot teh aduh seserenteng kalebe teh ulah ka dikubur teu kuat aya milu ka jero kubur ya ibu raong sia teh geblus salakina dikubur jebleh di luhur baba abdi teh kuung di alam dunya pada ngering weh dikubur jeung bapak kumacek lebek teu kengeng nyai istighfar lol ketua pesantren ulah geulis lol kuring dijejak jor jeblus ka jero kubur langsung roroesan deui kaluar tamatak ieu teh kaum buraong geuleuh atuh teh nyarane ka salaki aya mautna nyarane kana harta aya beakna nyarane kana pangkat aya eureunna nyarane kana viral aya redupna hayu urang nyarane ka Allah taala anu langgeng abadi salalawas neng lamun geus boga kabogoh ternyata putus bae ieu mah peuting hese sare beurang marojeng jadahar nanaonan kabegang-begang lamun neng geus boga kabogoh tuluy putus bae naha Allah deuk mere nu leuwih pantes tibatan si eta Allahumma uzurni fi musibati wa khlufni khairan minha ya Allah adu pegat jeung cucungik si eta mugi ilahi ngagentos kula ku sae tibatan si eta bisa jadi kabogoh neng nu leungit nu datang nana gerhana mata rileks we hirup mah rileks cuek kalem enjoy sagala rupa geus boga katantuanana masing tong riweuh hirup teh geuning ukur disebut di luhur aya pejabat cek saha pejabat cek rakyat jara di pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cocongok lur bupati aya gubernur aya presiden aya rakyat eueuh yuk beurit ka pimpin paingan rakyat dititah nyoblos da maranehanana hayang jadi pejabat mata geus jara di teh atuh hargaan oi leungeun-leungeun rakyat ulah rakyat ngahormat ka pejabat tapi pejabat kudu hormat ka rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat tong sok lalegek jadi pejabat teh eueuh rakyat mah lain sasaha si lain teh
Ibu setuju karena ceritaan kuring? Oh iya tuh ibu nu ngomong nah. Mau jadi pejabat tanpa dukungan rakyat, matak sanggeus jadi punten. Ulah ikut kampanye jika nu heuh bapak-bapak ibu-ibu coblos abdi lamun abdi jadi insyaallah pret. Rakyat bosen ngadenge janji, rakyat mah butuh bukti. Rakyat mah teu hayang loba nu waos tapi rakyat mah hayang nu boga buktos. Demi rakyat, demi beteng si lain geuning kanyataan mah. Nah, nana gerhana wanian nyepah eueuh pejabat teh nya. Kumaha lamun aya balik we. Hirup moal mungkin jadi jelema gede tanpa aya nu leutik mata geus gede kudunya kanu leutik. Tong benang di bobodo teuing atuh ibu teh. Aing mah amit-amit. Insyaallah lamun akan jadi mobil ge keur hayang disoblos mah dibukakeun dibudaranan. Bang coba geus jadi rakyat nanya kuat cemotrot si eta aing meuni rujiat teh. Cing tong sok ungah adat hirup teh. Keur miskin ngaroko bareng, dahar bareng, ungah bareng, ngobrol bareng, begadang bareng, keur miskin. Waduh, bonghar, aduh, ungah adatna beak ti karep, tages miskin deui ka karep balik. Tinggal kieu cek bapak, lebok. Hirup teh aya nu ngatur, matak tong kalangsu teuing ieu nafsu. Katilu, jelema nu alus hate mah bakal bisa silih ajeuna. Teu boleh ngajen, pan ibu ge jeung salaki teh boga anak teh ku silih ajeuna. Salaki jeung awewe geura sok salaki mah kumisan janggotan, ibu eueuh kumis eueuh janggot, matak hak ibu deuk baeud oge, eueuh kumis eueuh janggot tuluy baeud, pan jiga jeruk deuk bitu. Coba bapak kumisan jeung janggotan tuluy baeud heukeun teung di balong jiga lele useupeun. Matak keur lalaki mah geus tang sok leboboan baeud ngewa, matak lamun di dieu aya lalaki sok buat baeud diarok isuk deui. Lalaki baeud mah kurang pantes. Kumis badak, janggot panjang, janggot terus saminggu. Amit-amit ih. Geus lain lalaki wae. Lalaki mah ngakal, ngarah pamajikan ngakeul. Lalaki ngarah pamajikan ngari. Jadi ibu baeud teh lain ibu nu kurang, salaki nu kurang rasiko. Ya teh demi Allah ceramah kita patoja ieu jeung hate asa mangmeunangkeun ieu teh. Tapi da kudu nepi teh. Mun pamajikan baeud teh Pak urang nu kurang rasiko mah geradang dan tah alatna mah ieu kongkorong raos bareubnya mah gerak ka imah tah imahna mah gerak masak tah pasakeunana mah gerak nyangu ieu beasna raos akuping Pak ieu mah tita nyangu beas eueuh tita masak eueuh pasakeunana wajar pemajikan baeud mata urang teh kudu nalapung awak sorangan. Lalaki adalah pemimpin ari jalu qaumuna ala nisa, salaki adalah pemimpin ke kaum ibu-ibu, mata ibu mah kumaha ceuk salaki. Ai salaki nyadiakeun wedakna dipake, ai salaki nyadiakeun mehong mah jadi cabok. Matak bisa silih hargaan. Lalaki lain kudu buat baeud ampun ya Allah. Ku silih hargaan 7 tahun rumah tangga boroso teh budak. Coba lalaki jeung awewe 7 tahun tuh bisa silih hargaan paling dijil anak kucing. Aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, aya Jamaah Tabligh, pek. Urang tong ngageunggeureurkeun anu batur nu keur dipigawe ku batur. Sabab batur keur kade urang bisi nu acan. Ieu mah nepi ka cek batur subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Cek si ieu mah subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi. Hiji diutak-utak, hiji jacang, anu hiji meureup. Kieu kan. Aya nu kigituan nih. Lieureun nu katilu, si eta diutuk-utuk ieu cenah aing mah negara tengah ka itu siap ka dieu siap. Ieu. Malah ngajak gelut ke malaikat. Bawa kana alam atau al-ikhtilafu bainal ummati rahmatan. Perbedaan di antara umat kami kudu jadi rahmat ulah jadi laknat. Nah mah jeung kudu pasaya. Oh nah itu bangsa urang bet parareda wajar. Di urang moal jika urang Arab moal bisa di Arab mah sepakat kabeh hiji we.
Di urang mah aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, aya Jamaah Tabligh, aya Torekat Naksabandia, Tasikmalaya sumberna, Abah Anom tah. Ya Bu. Heukeun we teu kudu riweuh. Angka 10 ge dihitung ku ibu, 5 tambah 5, 7 tambah 3, 6 tambah 4, 8 tambah 1, 8 tambah 2. Hayang nantukeun angka 10 ngitung bet beda-beda. Keun bae beda-beda, nu penting 10 kan. Nah, lagi jeung kudu riweuh. Maca tahlil aya nu sarupa teu, aya nu tungkul, aya nu gidug, aya nu muih. Nu tungkul la ilaha illallah, hudang-hudang dahar. Beres tahlil teh kuat sumanget, genah cenah euy tahlil leuwih si eta mah teu lila, lain teu lila hees maneh. Ayo ge nu tahlil bareng ngagidug, la ilaha illallah, la ilaha cing teh mang naha di budak gidug, teu tungkul, tempok ku maneh nu tungkul kandung sare. Jadi mang di budak gidug ngarah teu sare. Anu paling paur nu muing, illallah, 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 sajam satengah teh tahlil teh. Nah, batur bala kecerakan dahar teh golokok di buruan. Rek nu tungkul, rek nu ngagideg, rek nu muih, tetep nu dibaca mah la ilaha illallah. Payunan Allah lain carana tapi gawena mana gawe la ilaha illallah teh mana? Ibu alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah eta mah ngomongna mana gawena? Boga gedong, boga sawah, boga motor, budak sekolah cek ibu alhamdulillah can kaasup syukur eta mah karek ngomong. Da lamun bener jelema beung hadek bersyukur tong sok hayang BLT. Gedong boga, sawah boga, budak sekolah aya kana BLT butuh. Mun di dieu aya kades, ngadenge ceramah kieu moal kieu. Lebok. Gedong boga, sawah boga, budak sekolah. Nah, hakana BLT hayang. Dibere ge kuduna bisa nolak. Moal RT, moal hayang BLT. Emak mah rumah sa imah boga, sawah boga, budak sekolah, dahar 3 poe, 3 kali sapoena. Moal pangmikeun kanu miskin, pangmikeun ka si yatim. Tah eta kakara alhamdulillah dina gawe. Ieu mah karek alhamdulillah biwir kana BLT hayang geus lieur. Bener. Cari tanah Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung, ai kasombongan dikukut. Sagala rupa teh dikana status Facebookeun. Taraweh karek digenep poe, alhamdulillah. Taraweh ke-6 lancar. Ka-7 ka-8 eueuh status horeng eureun tarawehna. Nah ari si eta kunaon? Barang bere kapakeun miskin kudu we dipoto. Dibikeun ukur 100.000 grasok sembako ukur 3 liter aya nu miskin ditagogeun saumur-umur alhamdulillah 40 sentimen sombong nu kitu patut teh aral uga pongkorong ge aduh haridan hayang maledog ku mik matak jalma nu bersih hate teu mungkin incak ka dinya apa bener ya ibu lamun deuk ku guru punten sakadang anjing sekalipun keur jelema nu alus hate mah jadi guruna. Atak abdi mah mecakan gitu aya anjing tatangga punten we cintepun guru. Wah, tatangga jeung wah nana gerahana teh gelo. Nah, cing nyebut nu gelo mah nya cenah guruna ka anjing. Kasih geung kuring diomongkeun gelo henteu. Nah, da sia teh leuwih edan. Ibarat ibu disebut jelema genut ku jelema nu leuwih gede tong kasihkeun antep we palawamana urang kudu guguru ka anjing sanajis-najisna baham anjing masih kini biasa dikumbah ku 7 kali kala make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus anjeurikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujar saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseul kana kanjerian batur salamatul insan min khibdil lisan salamat jelema gumantung bisa jeung teu ngajaga letahna jaraga atuh letah teh lain ngabodok-bodok ka batur nyalah-nyalah ka batur bari sorangan kitu sampurna urang rumasa lain malaikat anu teu anggang tina kasalahan sarua-sarua keneh manusia mah boga kagorengan masing-masing ieu mun nalika daek ka masjid bibir teh kemana karep amarah masjid atuh oi nyeun masjid teh butuh osi lain juga pasaran kumaha cek itu maneh karek ka masjid 2 poe geus kitu sia mah hirup teh pan baheula mah sarua jeung urang gaple
Nalika urang ngabongkar kagorengan batur, maka urang kudu siap dibongkar kagorengan ku batur. Nalika urang nyebut kedul ka batur, urang ge bakal disebut kedul ku batur. Akhirna Islam teh lain alus, ngadon parasea. Heuh nya. Maca sholawat anu sarupa teu maraban hayam ge teu sarupa. Mata hayam nu alus Cianjur. Da marabanana keren di Cianjur. Kur titi. Bawa hayam Cianjur ka dieu ka Ciamis. Da kongkonok nanti ponok atuh. Da pernah pan urang ge di Ciamis di Raja Desa. Lalajo nu maraban hayam. Maraban itu juga nu jengkel gini. Menantu teh usaha, hayam datang. Kur tetetetet. Bener hayam barang lebok beki usaha tara bari gigireun minantu. Kunaon hayam teh bisa kongkorok panjang dicekek di corona ku minantuna. Baca sholawat aya sarupa teu. Baca sholawat lamun ka Garut jadi aya alokan sholatun hoho salamun hoho Garut. Terus kata Tasik jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad Tasik. Terus ke Banten jadi hohoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah acing Geblus ka dieu memeh aya bapak kiai, memeh aya santri, memeh aya pasantren. Pan kitu, urang ngalaman ini aki-aki. Salamullah. Bari geus capek meureun tungtung teh aduh. Pek bae, dek gaya Tasik, dek gaya Cianjur, dek gaya Ciamis silahkan. Tapi aya makna di jerona nu dibaca mah sholawat keneh sholawat. Nah, maka jeung kudu pasea. Ustad ge barareda nu di udeng, nu di gamis, nu di sorban, nu jiga urang bae sapanjang ngaromongkeun Islam silahkan. Tepatnya boga lalajo ustad udeng nu gamis heupe. Kalau mun kuring nurutan eta mah mustami teh moal kieu moal. Biasana teh mustami teh narangtung pan kana di udeng jeung di gamis wilujeng sumping al mukarrom. Coba ka urang saja jalan. Well. Buat eueuh assalamualaikum. Dihandap aya warung cing teh ibu bade tumaros paling mana cing nu pangaosan tenang we cenah ustad lagi bakal telat bari ka urang kita pikir-pikir asa teh diangat nah sabab kuring leungit cirina keun bae atuh da eusihateuna mah kiblat sarua nabi sarua salat sarua syahadat sarua naon nu ngabedakeun hanya baju ieu bakal diteuneun diganti ku boeh anu bodas sarua kabehanana bener kudu rieu nah atuh bangsa urang teu akur jeung urang Arab moal bisa di Arab mah hampura ngong adan langsung komat jam 5 geus ngawala di masjid cobaan di Ciamis ngong adan langsung komat 5-an otak di urang mah lamun masjid hayang penuh gunakeun metode NU pujian heula aki-aki geuning bari niupan mik dibeletuk ning ari ngaumat muslimat hayu orang berjamaah salat subuh ayeuna setengah genep maghrib menang nah eueuh di Arab tong hayang sarupa jeung di Arab da di Arab mah ibadah geus disiplin pan di urang mah can disiplin matak nyeun metode pupujian boleh budak ngora anu tara abah keur eling umat kumaha cek budak ABG abah teu eling gelut tak kabehanana matak naon lamun hirup silih hargaan di Arab barang dahar ku 3 ramo meujeuh nu dicopot korma coba di urang barang dahar ku 3 ramo nu dibikeun angeun kacang lila atuh dahar ku seno bener ya aduh geuning di Arab mah tarawih ge nepi ka jam 3 subuh jelema daek sok atuh pecakan di dieu pingpin ku habib Quran nepi ka subuh RT nu pangeuleun balik jeung kades ayo des mantau cenah lila teuing lol we aya jeger bari ditato euleung cenah ku dewek ngimaman maka tato bari badag awak tekul ngimama nu dibaca al ikhlas habeun
rakaat kegenep beureun hayang anas poho deui ngare teu ka tukang pan keung wios kulhu deui puguh ngarebeg mangga we cenah lajeng. Nah, ada taraweh setengah salapan angeusan kuat digabruk teu sangka cenah maneh nya gejeger ngimaman mah hade tah di urang mah ibadah hade teh nu tere bare mah nuju ke jam 3 saha nu dae paling ge 5an dari pagi kolot wungkul bari geus hare heula deui kata. Jadi urang teu mungkin sarua jeung urang Arab moal mu. Nah mah ge mah moal tipung sagala ieu jah. Ustad barareda beda Pak. Mama ngulum ceramah teh hayang nu bari curhat, wayahna tong ngulum kuring, mamah dedeh. Eta mah bagianana, mamah dan AA curhat dong, iya dong, mah. Caroga abi mah nya burutnya teu usaha. Omongkeun ka mamah dedeh. Kalian buat karena kieu kan usul. Cek mamah dedeh, bawa ke RT nyeun BPJS. Sopap bebengok etana. Mamah dedeh mah bagian curhat. Mamah yang nu pinter Quran jeung hadis, nahwu jeung sorof, kitab Al-Marogi, Ibnu Katsir jeung Sajalul Fa'na. Aya ahlina Ustad Adi Hidayat di Banten. Mamah yang nu rada bari heureuy saeutik Ustad Abdul Somad. Yang nu pinter ilmu sejarah Gus Muwafiq. Yang nu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Afif. Yang nu nerangkeun bab karuhun Jawa Barat Abu Ya Muhyiddin. Yang nu jiga ojek online urang. Teu kudu ribah gumantung sakaresep nah hirup. Mama ngulum ceramah hayang nulentong Agim. Pan Agim malentong na beak ti karet. Saudara-saudara yang budiman. Alhamdulillah ya AA bisa hadir di Ciamis ya. Apakah ibu senang berjumpa AA? Ibu senang tapi AA yang kurang senang. Nah geus kalolot kieu. Hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang cicing tong ajak sedih hese. Orang banyak berzikir hatinya tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. AA menciptakan sebuah judul lagu ya, jagalah hati. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera ilahi etah. Jagalah hati. Pek gaya Agim silahkan. Mama hayang nu tegas heuras Habib Bahar jeung Habib Riji. Yang nu keur viral jeung gubernur Bah Aceng di Garut. Pek bae. Teu kudu riweuh hirup. Mama hayang nu bari anu leutik-leutik bae kaca panon nih di Pangandaran Hajah Aah. Urang mah hayang nu bari nyanyi Oma Irama deukeut ti Tasik. Ngan geus kolot ieu mah dia bisa dibawa ka dieu. Sama Oma Irama mah dakwah sambil bernyanyi. Apaan aki-aki ke dakwah sambil bernyanyi wujud kidamba komu holafatulil hawa diisi kiamuhu binafsihi wahdaniyat kudrot irodat terus ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiron mutakaliman. Ini ke Arab aya nu kitu lah. Eta mah metode di urang Pak, cerdasna bangsa urang teh kitu nyieun metode ku nyanyi babari apa. Tah kembangkeun ku Roma Irama matak nyieunnan lagu lagu Roma Irama sok naon teu dakwah di Arab di Amerika makanya aya lagu kieu katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan cicing ulang ngajak sedih heula teh hese dan tidak diperanakan la ilaha illallah. Penggemar dangdut kabeh katanya Roma Irama mah dakwah teh nyanyi. Ibu-ibu ten kuring, ibu mah tara pangaosan, tara maca Quran, tara maca sholawat, tara berjanjian, tara tawasulan, tapi nah ka salaki ibu kat hormat. Cenah aseh. Mak mangupingkeun ceramah. Panya teh ceramah urang. Ceramah saha oma.
Cing teh kumaha ning aya cenah Asep laguna setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan perhiasan terindah. Lah berarti ieu can tunu kamari mah abdi di Tasikmalaya di BKR ceramah juk langsung kieu musemi teh amin. Geus sangkana teh wala dolin bener. Ieu mah alus can tunu. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Oh bapak-bapak ngaromukan orang tuh udah kecau. Udah kecau kieu cenah ngomongna teh sangka cenah euy. Nana gerhana teh cenah keur kasep alus sorakna. Mohon. Bari eueuh nu ngomong kieu gawe. Kalamun belah dieu hatena teh kieu gangeng jelema teh. Lama irama mah dakwana sambil pek bae da teu dilarang. Nah nu teu meunang mah pahili. Ibu resep dangdut silahkan. Tapi ulah coba-coba adan didangdutkeun, diomongin. Bang dangdut mah kudu make cengkok. Abdi ge baheula pernah sakola di grup seni. Lagu dangdut mah kudu make cengkok. Asli. Seandainya aku cengkok teh teh dapat bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Cengkok teh eta asupkeun nada eta kana adan dicekek ku saraya. Menyaya adan hayalah sholat hayalah gelo sugan mah. Adan masing hade diajar ke pasantren, adan sing bener, napas sing panjang, narah alus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Genaheun. Ngan wayahna di dieu ulah dipake adan eta dina subuh. Hees. Nah, adan subuh mah lamun bisa jeger cenah ka masjid dina subuh. Adan jeger wibawa jeger adan hohoak. Allahu Akbar, budang kabeh jelema. Datang ka masjid lain deuk salat, deuk leungeula nu ada. Urang Ciamis boga Sunda, urang Ciamis teh urang Sunda. Lamun aya panganten sok aya sawer panganten. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran eta meunang pek ngantong dibawa kana nada Fatihah. Bapa ngimaman di tukang 60 aya nada juga sawer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dek kumaha amina coba. Nah, ada barali katu kabeh sorangan di situ mah. Jadi ieu teh orang Sunda, Pak. Cek ilmu Sunda, tong pahiri-hiri tampian, pagirang-girang pan gerak cicing dina tugas masing-masing ku kajembaran hate, ku kalusan hate jelema bisa bersatu. Jadi aya TNI, aya polisi, aya Pak Kades, aya ustad, geura sok cicing dina tugasna. Ustad bagian ngadoa, Pak Kades bagian pembina upacara, Bapak polisi nyiapkeun bendera, atuh Bapak TNI lapora. Katempo keur upacara, tong dihilikeun. Sebab polisi jeung TNI wawog-dawog gede sora. Atas Bapak polisi mah lamun nyiapkeun bendera geus hohoa. Oh baro. Sangsaka merah putih. Hormat. Rok. Polisi
katempo wibawa negara cobaan ku lebe gerak kita bayang eta palebe aduh hompala cicing lebe engke dina ngadoa lebe tong hayang nyokot tugas batu TNI bagian laporan lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan jawab Bung Kades dengan berwibawa laksanakan ulah mangga wae atau Kades saya kata upacara banyak lajengkeun alamun Ustaz kudu ditungtung bagian Al-Fatihah coba nggak amun ngadoa ku TNI wah bahaya karakter TNI keluar ya Allah dikepret ke malaikat atuh mata TNI butuh doa ti Ustad polisi butuh doa ti Ustad Kades butuh doa ti Ustad pejabat butuh doa ti mata punten Ustad entong sok ngarendahkeun diri dina politik rendah politik atuh Pak Ustad balai-balai kudu luhur mun dipenta doana kata kurang malun pejabat datang ke imah doakeun dat moal wakaf moal wakaf nah lo baru doakeun tuluy jaradi geuning poho tamata ayeuna keur Pak Ustad lamun pernah ngadoakeun Kades polisi tawat TNI tawat pejabat mun panggih teh kieu Pak polisi aya meureun Pak Kades aya meureun kitu ulah keur butuhna marenta doa geus teu butuh nepi ka poho ka ustad teh Kur hararayang pasantren diungahan nah ari geus jadi arareuweuh deui kamarana lur sok ngalaleungit mana teh pejabat atau juru jarian apa ya da abdi mah jempekeun ka Padadi Mulyadi ceramah nu kieu tadi dinding kelir sabodoh udah urang mah teu ngomongkeun si saha teu ngomongkeun si eta ari si eta mah bebas saha jadi lamun aya pejabat tugas ieu heuh kadewek heuh berarti sia nu kitu teh bener mata nu kudu ku urang diomean adalah eusining hate asup kana bab Muharram wah kejadian-kejadian di bulan Muharram deh dina Muharram oge aya nu osok aya nu tara keun bae batur tara tong diomongkeun urang osok Muharraman pek tuluykeun tong pasea tong burger pedah osok jeung tara dapatokan Nabi mah punten akhlakul karimahna urang teh tong saban geureuh jeung batur ai akhlak Nabi di mana ayana lalajoan ku ibu akhlak Kangjeng Nabi junjunan urang sampurna beak tikare ini ke masjid aya nu nyeblok ku tai onta wangsul deui we Nabi mah karorompokna ditanya ku Siti Khadijah ya Rasul nah hate cios ka masjid kumaha ceuk Nabi aya nu nyeblok kunaon ku tai onta kumaha ceuk Siti Khadijah ibak dewe ya Rasul teu kabayang lamun kejadian ka dieu tah Kang teu tulus ka masjid anu nyeblok euy usaha ku pemuda tah pacul kadek jelema kitu ieu Siti Khadijah mah ku satipe saha teh ibak dewe ya Rasul init deui Nabi diseblok deui init deui diseblok deui init deui diseblok deui kaopat kali init nu nyeblok cicing heula pamana nu nyeblok bisa teh hate urang kieu kitu urang mah karek ngaku yen urang teh umat Nabi Muhammad tapi kalakuan mah punten asa anggang ti Kangjeng Nabi Muhammad geblus ka masjid cing Abu Bakar ya Rasul nah telat kumaha Nabi sumuhun telat teu bebeja coba bapak telat ka masjid ku DKM ditanya nah euy telat moal tujuh bebe anu nyeblok euy ku pemuda Karang Taruna kumaha cek DKM tong waka asar euy serang euy gelut ka ditu tapi kang ngararewa Karang Taruna gelut jeung DKM geus dekul Nabi teh salat beres salat Abu Bakar ya Rasul aya nu uduh saha Abu Bakar itu dumina ternyata nu nyeblok Nabi kumaha ceuk Nabi urang longo cing bapak lamun diseblok batur tuluy bebeja euy nu nyeblok mana teh geuring moal teh jaipongan matakna ceuk aing ge ulah coba-coba ka urang Ciamis lembok nyeri tanpa disentuh gitu
hate Nabi moal aya di awak urang sabab Nabi mah sampurna 30 juz Quran 114 surat aya dina akhlakna urang mah saayat dicantang tuh bener keren ini teuing ka masjid pokoknya mah subhanallah memeh sholat subuh Nabi datang ke Aisyah aya tuangeun aya ya Rasul naon roti ka dieu di juru kota Mekah aya kafir bolongkotan bari Yahudi tur talolo panggaweanna ngahina we tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo tong deukeut jeung Muhammad jelema teu cereug tong deukeut jeung Muhammad jelema teu balik ku Nabi mah disampeurkeun lapar bayangkeun ku bapa nu ngahina ka bapa ditanya lapar digana urang mah asongan we beusi panas kagok jelema kitu ceuk itu lapar eureun heula atuh yeuh ku kami dihuapan geblus sebeuh pok deui ngomong anjeun pemuda alus ngantong deukeut jeung Muhammad teh jelema gelo aduh teu kabayang pa eta hate ieu umat Nabi Muhammad mampu teh hate urang jahil ibu barang bere ka tetangga ngomongkeun ibu deuk mere di moal alus kadang pengajian tiba heula teh eueuh neurak-neurakna tanya nana gerhana lamun kuring barang bere ka tetangga ngalede kuring eudek mere level ustad hatena alus eudek kan tungguan 2 poe ongket geuti si eta di enrin ku urang sakalian jauh tanah ka langitna urang mibanda akhlakna junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Siti Khadijah atuh keur ibu mah picontoh ya Khadijah tunuh nya wios lamun kami miwarang Siti Khadijah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas punten keur ngomongkeun Siti Khadijah lain ngomongkeun ece tunuhnya wios lamun kami miwarang langsung buringas mangga ya Rasul coba iya keur buringas dititah ngadak-ngadak tunuh aman mah sare we kieu mah bocos we kana TV listrik pare mah aing deui ieu mah tipe nya aya naon pangniuhkeun kopi kokon ku sorangan dek molor aing teh ieu ari urang teh mibanda contoh Kangjeng Nabi jeung Siti Khadijah tapi dipraktekkan mah berat luar biasa ya Bu jadi orang teh ada era nyebut umat Nabi Muhammad tidak kalakuan jauh kene tak ayeuna urang Muharram aya naon kejadian di bulan Muharram kahiji urang contoh Kangjeng Nabi Muharram adalah peringatan tahun baru Islam rada era lamun tahun baru Islam diperingati ari hate lama dikukutkan hate lama jangan bersemi kembali kudu baru hate ge nu kedul jadi daek Muharram nu tara ke masjid jadi getol nu tarang bere jadi bager nu teu akur jeung dulur jadi akur nu sok pasea jeung salaki jadi henteu ciri Muharram diperingati ku akhlakna diperingati lain sakadar ku pangaosanana tapi diperingati ku budi jeung pekerti dina hirupna keren ya ladang Muharram ieu nu hadir ribuan tinggal uduna 10 ribuan sing karasa ladang Muharram ku yatim ku miskin gunukeun pikeun ka pasantren titipkeun mangga keur yatim mangga keur miskin karasa amisna bulan Muharram lamun geus sarupa kitu nyaho daya menu karasa amis teh ukur saurang urang pan bubar ti dieu dus ongkoh amplop ongkoh kareueut atuh balik ti dieu teh bener gemol aduh kajian cek batur hei Ustad gemol nah mak nih dibikeun eta di do asli ada orang gak apal itu Ciamis karena di baheula di Hanap di Raja Desa deket pasar di Abah Dodo Duriat baheula kata kadeta asa mengenang masa lalu jeung mengenang luka lama pan orang baheula keur di dieu ka di Ciamis teh boga bogoh orang dieu boa eta teh hadir geus teh hayang da entau nyeri baheula mah keur di Raja Desa oh aya budak geulis kawanti-wanti endah kana bina anu diheureuyang sinten neng wios lamun dipileuleung ku akang nyiduhan kecot otak tadi pas datang ke eta aduh asa nyeredet nyeri inget keneh eta keur nyiduhan nah make jeung nyiduhan teu sudi cenah kudu ka maneh jelema sangsara eueuh kagablek nyeri Pak disebut eueuh kagablek cing teh jelema pat kieu teh nah cing teh hayang nu kumaha neng hayang nu beunghar terus bari pinter bener
dibere ku alo ke 2 bulan harita nu beunghar bari pintar dar dikawinkeun buat panas hate urang katak panas si amis moal aya nu leuwih panas lamun bobogohan jeung urang akhirna dikawin batur datang corona 2 tahun nu beunghar bari boga mobil bari boga perusahaan teh bangkrut pan ku corona pake jeung ngaWA emot sabada corona abdi naik ranking ka luhur jadi viral pan ngaran viral batuk oge jadi duit pake jeung aya WA tungtungna teh 06 si WA na teh kieu cenah terangkeun ka abdi cinta sarang saha teh ya ieu teh cik urang teh abdi moal disebutkeun ngaranna bisi diteangan abdi cenah nu kapungkur nolak AA nu nyeduhan AA inget oh anu orang Ciamis teh nya aduh cinta aya naon padahal hate mah geus hayang kumaha gitu ngan inget urang sok ceramah jeung sadar aduh cinta aya mah urang levelna geus beda tara ngagugu nafsu cinta aya naon ieu teh abdi teh cenah rumaos kapungkur teh pernah nyeduhan abade nyungkeun dihapunten heuh cintakeun bae dihampura terus aya naon deui cara oge abdi maot terus perusahaanana bangkrut terus mobilna seep cek bibir ngiring bela sungkawa cek hate lebok cek hate teh coba lamun jeung urang cek hate teh ai cek bibir mah teu ngiring bela sungkawa nya cenah abdi teh menjadi sangsara oh cenah sangsaranya nya terus kumaha teh bagi jeung WA wios lamun abdi nampi di AA eta mah urang amak nyedak tenaga gedek langsung ngajawab hampura geus lain level mata ka kaum ibu-ibu ka kaum budak parawan ka kaum budak awewe tong sok ngareret jelema lalaki pedah teu gawe akhir barangkali neng bakal kaduhung ku boga gaweana ulah pedah lalaki dianggap kedul hiji waktu bakal mikir keneh ngan ulah jeung nu kedul-kedul teh teh capek deh makan cinta maka keluar air mata makan sangu minumnya air susu sehat geus heula tahun baru Islam diperingati ku urang Islam naon fungsina ayo atuh tahun baru hate ulah nu lama urang ganti ku hate nu baru aya naon di bulan Muharram wah pohara Nabi Adam alaihissalam jeung Siti Hawa diragrageun ka alam dunya lantaran nuang buah kholdi cenah bejana dihukum ku Allah dipurageun ka dunya nepi ka nyebar manusia-manusia poe ayeuna urang disebutna teh anak Adam nyebut urang teh anak Adam teh anak Adam abdi geus sami anak Adam anak incuna ternyata ditepungkeun deui Siti Hawa jeung Nabi Adam tepatna di bulan Muharram tah keur anu jara romlo datang bulan Muharram teh susuganan we atuh ditepungkeun saperti tepungna Nabi Adam jeung Siti Hawa atuh kuring oge pancan boga jodoh susuganan we atuh dina bulan Muharram ieu teh ku Allah ditepungkeun jeung jodona tadi niatan cinderek nyangan urang Ciamis efek teh dihareup teh kolot wungkung batak engke deui mah panitia singalarti budak parawan dihareup nini ditukar ngarah abdi teh disarurat reret heuh da ieu mah leutik teuing atuh paling ieu barudak umurna 16 tahunan 16-an nya santri 16 tahunan betul abdi 40 sok pikir eta cenah tukang montong nyai tong daek nah saha budak daek liweuh teh kun tukang alah sudah 40 jeung 16 pada ngaledeknya si eta pilih bade uih da urang ge mikir 40 kudu jeung 16 mah nu rugi lain neng nu rugi tah kuring 40 tahun bapak mikirna ge hayang dunya imah pago baju teu dar seueuh pila boga mobil aya ngarah pamajikan senang ngan ieu nu 12 tahun ngablu nu paling nyeri hate lamun ka ulema kuring 40 ieu 16 naik umur 80 ieu naik 3 genep kapikir teh ku bapak 80 lempang geus ieu 3 genep bagor kene moal teu hoak nya ge santri tuturkeun aki-aki ayo lempang teh hararese da eta ulah inu wae aki-aki nyeri teh keneng digitu-gitu bete kabaya tuh barang dahar aki-aki mah pandila gagayem lagi coba ieu boro barang dahar teh palila teh
moal teu nyeri mata moal nih moal hampura rek neangan nu 35 we ngarasa imbang tapi nu tengah tong ngacung nya gitu lima nah da moal hayang cuma abi kan ka RT gitu ternyata Nabi Adam jeung Siti Hawa patepung deui di bulan aya oge kajadian nu matak prihatin Bu Nabi Ayub alaihissalam gaduh panyawat 18 tahun lilana nepi ka deuk salat bilatungna ditunda heula geus salat bilatung diteuneun deui saha nu sanggup nepi ka dinya eta kayakin urang mah aya sireung gitu renos ieu mah Nabi Ayub saking ku karunya laan bilatung beres salat tapalkeun 80 tahun yuswana udurna 18 tahun dititah ku istrina Ayub ngadoa we atuh ka Allah pan anjeun teh pangkat nabi pasti diijabahna ku semaha saur Nabi Ayub isin nah hamba jeung isin umur kuring 80 ari gering 18 loba kene sehat batan gering sanggup teu iman nepi ka dinya ieu mah karek nyeri huntu 2 poe ge ya Allah atuh dokter dicarekan salaki sare ganeng atuh nyeri huntu aing geus ngagugu arah karek 2 poe Nabi Ayub dititah ngadoa minta cager pasti diijabahna dan Nabi jeung Rasul tapi jawabanna isin kuring umur 80 gering 18 loba sehat batan gering jengkel ta istrina teh nya indit ka pasar neuteuk buukna sobrah sek nah tahlik kurma atu rasaha teu meunang awewe neuteuk buuk saperti lala kasusna kasus eta diteuteuk buuk dibelikeun kana ubar balik ka imah Ayub ieu kuring boga ubar kumaha ceuk Nabi Ayub kuring teh 18 tahun gering teu mere duit ka anjeun ti mana boga duit salaki hade mah kitu lain atau ti mana boga duit coba salaki ibu keur gering dibere ubar ku ibu aya nu nanya kitu nah urang panteng usahakeun maneh tapi maneh boga duit keur meuli ubar alhamdulillah RT mere cager si itu ngan jogol isuk jeung si itu ceuk Nabi Ayub pan kuring teh gering 18 tahun tapi nah anjeun boga duit neuteuk buuk Ayub kumaha ceuk Nabi Ayub kuring nolak ubar ieu ladang maksiat matak neuteuk buuk awewe nepi ka jiga lalaki teh maksiat cing paranjang teh panu panya mah katempo deui aya gelungan lamun nu eueuh kajigana jiga urang ieu kumaha lamun pahili buka tiung bari buuk ponok aman amang bade kapayun pahili segala itu dipiceun obatna dipiceun barang pentas sehat henteu kabur istrina kabur maha make jeung kabur ngarasa teu dihargaan geus berkorban tapi teu ditarima itulah sifat perempuan matak bapak-bapak moal meunang ngalawan kaum ieu mah bapak pasea jeung pamajikan lalaki mah 5 menit anggeus punten mah tong sakali-kali deui punten bapak nu salah moal sakali-kali deui ceuk bapak mah 5 menit anggeus jeung ieu mah 20 tahun can katuang wah 20 tahun tukang bahasa ayeuna balik ka ieu teh geuning telat teh beger maneh teh 20 tahun ka tukang dibahas keneh sabaraha giga eta memori tapi ka kuat-kuat teuing otak lalaki mah Pak wayahna kudu loba mengalah untuk menang kadieun ieu nu salah urang nu kudu menta hampura teh nya Pak mata rata-rata lalaki mah jarang aya nu gede lalemet alak mah ngabatin teh sebenarnya coba ieu warmong kieu lalaki mah jarang bapak ada ieu teh beunang amak ditahan dicarekan nyegah itu dicarekan katutuluyan jadi bingung keur lalaki akhirna teh keun bae mata hargaan lalaki teh ibu teh geus perih payah segala rupa kabur akhirna datang parentah Allah Nabi Ayub geura ibah geura mandi di mana mandina tuh aya pancuran hiji wahangan dekul Nabi Ayub ibah bersih deui genut deui awakna teh lingsig deui hade deui kasep deui kurumoy we istrina geus sabulan lilana teh cing kuring teh keur neangan jelema ceuk istrina teh saha di teangan Ayub kumaha ceuk Nabi Ayub nah hamba geus di teteangan kuring teh boga dosa kalau jadi salaki keur gering parna tapi kuring wani ninggalkeun eta salaki anjeun kaduhung lamun anjeun kaduhung rek minta naon minta hampura deuk tobat nya kumaha ceuk Nabi Ayub nah anjeun kuat teu wau pan ieu Ayub
kerennya. Tapi aya alusna istri Nabi Ayub mah beda jeung ieu. Salaki keur ngering kabur, aya balik deui, Allah balik geus mau budak dua. Atuh salaki teh maot teh nyeri hate teh. Cecing bisi aya di dieu nu kitu. Omongan urang mah nya nepi ka asa nyararata teh. Istri Nabi Ayub balik deui ngarasa dosa. Cek Nabi Ayub keukeuh anjeun men tambur ge dihukum mah kudu. Sabab anjeun teh geus deg-deg buuk. Orat anjeun katempo ku tukang cukur. Nyanak tilu rupa Pak. Ayub tak ieu nyere, ieu halu, tak ieu popongkol. Teungel ku nyere, teungel ku popongkol, teungel ku halu. Pek. Awak mana nu diteungel ku anjeun? Tah, turutan Ibu. Mun ibu boga kasalahan ka salaki, sadiakeun popongkol, halu, nyere. Akang, abdi teh tadi teh euy ngaos dijijabkeun ku mantan kabogoh, tapi akang ulah cemburunya, dosa teh kitu peta teh. Tapi da abdi teh ngadenge cek ustadana, naon? Istri Nabi Ayub ge nyadiakeun ti rupa, nyere popongkol jeung halu, sadiakeun isu. Nyere popongkol halu. Karek ge salaki nyokot nyere da bijaksana. Sok sia ku nyere, maneh ku halu ku aing. Geus eleh deui wae lagi. Istri Nabi Ayub mah dibikeun Ayub tah deku nyere, deku halu, deku naon wae teh. Kumaha cik Nabi Ayub? Moal da kuring lain penjahat, kuring lain tukang nyiksa. Moal ngan anjeun tong sakali-kali deui geuwat istighfar dina salat pek ka Gusti Allah. Ternyata Nabi Ayub alaihissalam damangna eta teh bulan Muharram. Nu katilu Sayyidina Hasan jeung Husein dipenggal leherna nepi ka ditalapungan di tajongan eta ge bulan. Terakhir Nabi Ibrahim dikus hujan. Oh so, gerak aruy hujan. Ya daripada hareem isu. Nabi Ibrahim diasupkeun kana hiji ieu. Ternyata eta ge bulan Muharram. Ibu, aya bulan Muharram teh sok aya santunan. Kaluarkeun artos saseun beula saketip rek sabaraha we sadina ibu. Urang sangakeun ka pasantren langsung, urang ngayakeun santunan di pasantren tong hayang apal kumaha ceuk pihak pasantren nya. Ilahillah sok pada Pak ieu na Pak. Naonna naon sorban wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dunubi fa innaka ghafiru mana sorban adini ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dunubi fa innaka ghafiru rambil adimi ilahilas tulir kata murag bu murag yo namihan wala aqwa ala naril jahimi pak fahabli dunubi fa innaka ghafiru dzambil adimi ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dunubi fa innaka ghafiru
bobo tisim kuring atas naminana Gerhana sakit nu kapihatur bobo sapanon sarang sapakan cicing dat nulisan lain ah-ahan sakit nu kapihatur bobo sapanon sarang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggali hidup pamrih hampur anu kateda luhur saur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampahna kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik senebaran sari tutup lawang sigotaka aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.